Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Qala Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala parantos tumarios Sa'ad bin Abi Waqqas, mugia Allah maparin karidoan ka anjeunna. Sami tu nguping kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu tingkahna dadawuh Kangjeng Nabi, innal mar'ata saestuna ari awewe iza lam tafrij dimana tebungah ya imro'ah anjau jiha ti carogena fi dayqihi dina nalika sulitna nafaqahna ieu caroge la'anaha maka ngalaknat ka itu imro'ah saha Allahu ta'ala Allah anu maha luhur wa godoba sareng bendu Allah alaiha ka eta imro'ah ka eta istri anu teu bingah atanapi nu camberut nalika suami maparin nafkah nu sakedik. Wala anata sareng alakna toge ka eta istri saha al malaikatu malaikat ajmauna tegasna sadayana malaikat. Zata hayain sareng kedah ngagaduhan sifat era seueur ka era ieu istri. Wa in goba sareng mun teu aya an hati eta istri jaujuha carogena imro'ah hafidot maka ngaraksa ieu imro'ah nafsaha kana dirina wa malahu sareng harta janten carogena. Ayat zauji tegas nama harta carogena. Qala Sulaiman al-Farisi radhiyallahu anhu parantos Cumarios Salman al-Farisi radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nadzarat tepati-pati ninggal saha imraatun hiji awewe ila ghairi jaujiha ka salian carogena kalalaki nu sajen bisahwatin kalawan paninggal anu make sahwat ila angin somirat bakal dipaku naon ayenaha socana eta jal istri anu ninggal kapameget sajen bari nganggo sahwat yaumal kiamati dina dinten kiamat. Wa qala Ayyubu sareng parantos ngadawu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu sami'tu nguping kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu tingkahna dadawu Kangjeng Nabi khalaqa parantos nyiptakeun sa Allahu Allah ta'ala nu maha luhur Allah di sama'i dunya di langit dunya sab'ina alfa malakin kana 70.000 malaikat yal'anuna anu bisa wae ngalakna ti malaikat kulam ratin asaban-saban istri takhunu anu khianat ieu istri jaujaha ka carogena fi malihi bohianatina hartana atanapi hianatna dirina wa kanat sareng aya ieu istri teh yaumal kiamah engke jaga dina poe kiamah ma'as saharati disarengkeun sareng tukang sihir wal kahanati jeung disarengkeun sareng dukun wa in afnat sareng
sanajan seep naon umurna eta imro'ah fi khidmati jaujiha dina ngabakti kanu jadi carogena. Maksudna sanaos ieu istri teh umurna teh dibikeun dipaparinkeun ka suamina ngabakti tapi istrina khianat kanu harta carogena, tah engke teh di poe kiamat teh bakal dibarengkeun sareng tukang sihir sareng dukun. Maka utama pisan istri kedah ngaraksa harta carogena, kedah ngaraksa dirina. Mun bade maparinkeun harta milik carogena kedah wawartos heula, kedah mundut widi heula. Wa qala Muawiyah sareng parantos dadawuh sahabat Muawiyah, ini saestuna kaula. Saur Muawiyah, sami tunguping kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Kangjeng Nabi, ayum mamra'atin sahawai istrina akhadat min mali jaujiha anu nyandak harta suamina bigoiri idnihi tanpa izin carogena ila angin kana eta kabuktian alaiha ka istri wizru sab'ina alfa sarikin, dosana teh sapertos dosana 7.000 jalmi tukang maling, tukang papau. Wa in hadara sareng lamun aya hadir atau aya hadir aya zauju tegasna mah hadir carogena amsakat maka kedah nahan ya imro'ah lisanah kana lisana anhu ti carogena. Mangsa namun aya dipayunan caroge ulah seueur cumarios, dalam arti ulah ngeluarkeun kata-kata anu matak ngarahetkeun kana janten caroge. Nahan bisa diartikeun teu seueur cumarios, nahan oge bisa diartikeun tong ngaluarkeun ucapan-ucapan anu matak nyindir nyinggung teu raos kana janten carogena. Wa zakara sareng parantos mitutur nyarioskeun deui saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal arbati ti golongan istri-istri anu bakal jadi ahli surga, nyaeta imraatun hiji istri mata anu ngantunkeun ieu istri saha jaujuha carogena, walasan tetep eta di istri teh auladun ari murangkali pirang-pirang murangkari sigorun anu masih keneh aralit. Jadi tina sapalihna golongan opat ahli surga teh nyaeta istri anu nalika maot carogena terus di eta istri teh aya murang kalih gaduh murang kalih anu aralit keneh pahabasat eta istri teh ngaraksa nahan maksudna teu nikah deui ieu imro'ah ngaraksa nafsaha dirina ala auladiha karena alasan ngurus putrana, warobathum sareng ngadidik ieu istri ka para putrana, wa ahsanat ilaihim sareng ngaluskeun akhlak para putrana, walam tatajawad sareng teu nikah deui khasyata kumargisieun ayudayqu nganya-nyakeun para putrana, khawatir sieun mun nikah jadi murang kalihna terlantar. Ieu sapalihna dia istri nu bakal jadi ahli surga. Qala sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haramallahu ala kulli adamiyin, ngaharamkeun saha Allah ka saban-saban anak Adam ka manusia aljannata ka surga, yadkhuluha kayan kana yen ta asup manusia ka surga,
qabli samemeh kaula. Goero ani tegas nama salian kaula teh anzur anu ningali an yamini kapalih katuh kaula faidan maka kaget kaula imratun haya iji awewe tubadiruni anu mayunan nu maheulaan ya awewe teh ka Kangjeng Nabi ila babil jannah miheulaan asup ka sawarga. Faqul maka ngucap kaula ma ari amal naon hadhihi anu tetep ka ieu imroah tubadiruni nepikeun ieu imroah teh nyusul atuh mayunan kaula asup ka surga. Dawuhan Allah moal aya atau diharamkeun moal aya jalmi anu mayunan Kangjeng Nabi asup surga. Hartosna Nabi mah kedah awal nu lebet surga. Tapi Kangjeng Nabi ninggal aya jalmi anu mayunan Kangjeng Nabi asup surga. Terus naros Kangjeng Nabi amal naon ieu jalma nepikeun ka bisa mayunan kaula asup ka surga. Fayuqalu maka menang jawaban li kaula maka anu ngawal ya Muhammad hai Muhammad hadhihi ari ieu imroah teh eta imroatun hiji awewe kanat anu kabuktian ya imroah teh hasna awewe anu soleh jamilatan nu sae akhlakna wa kana sareng kabuktian eta indaha tetep eta istri teh yatama laha pirang-pirang anak yatim nu aya di anjeunna. Pasobarat alaihina maka sabar ya imroah ya awewe ngurus anak yatim hatta balago nepi ka nepi atau tersampaikan naon amruhuna perkara-perkara urusanana alladzi anu balago dugi ka balik. Fasyakaro maka ngaganjar saha Allahu Allah laha ka imroah zalika kan eta perbuatan. Jadi Nabi kaget amal naon nepikeun ka ieu jalma teh ya awewe teh miheulaan kami asup surga. Maka uleranana ieu imroah teh hiji perempuan soleh, kadua sae akhlakna, katilu ngurus anak yatim, kaopat sabar dina ngurus anak yatim, kalimana nyampaikeun nepikeun ieu imroah ka anak yatim ke dugi ka balik paham kanu urusan-urusan dirina hak ka Allah sareng hak ka babada jalma. Maka saur kata suanten teh fasyakaro maka Allah syukuran atau Allah ngaganjar kaya imroah ganjaran teh pangpayuna masuk surga atau nabi tiasa mayunan Kangjeng Nabi lebet surga. Barakallahu li walakum.